Mikakeun kaula anggeun urang kabar hirup dina wanci moal diger dina mangsa. Mana undangan teh? Sebentar atuh sebentar. Doa dulu buat pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Deni Saripudin. Hari ini Deni Saripudin meliput pernikahan adat Sunda teh. Ini teh berada di kampung apa, Pak? Kampung Lebak Jaya. Ini ke Desa Siliwangi. Kecamatannya Belubur Limbangan, Kabupaten Garut. Ari ieu teh nu nikah teh si asa. Bos Uden, Sadagar Domba. Oh, Sadagar Domba. Bos Domba Adu. Domba adu. Jual beli gitu. Ya, Jual beli bandar kalau namanya. Kita sama Titin tetangganya. Jadi pernikahan Sadagar Domba satu kampung, satu RT di kampung Lebak Jaya. Sadagar Domba Kang, ini mantap banget. Bos Uden. Yang dijual belikannya juga dombanya domba bagus. Ya, Domba adu, domba Garut. Ya, ini bersama Akang siapa ini? Kang Aceng Udin. Akang Aceng Udin, Akeng Son ya. Terima kasih Akang Aceng. Semoga lancar acaranya ya. Hari ini kita juga meliput pernikahan adat Sunda di kampung Lebak Jaya ya. Akan menyambut pengantin pria. Pengantinnya udah berjalan ya melewati gang sana tuh. Nanti akan pengalungan bunga di sini ya. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat videonya sebentar juga ya. Pengantin sambut sholawat. Digandeng. Nah, gitu digandeng ya. Nah. Ya, pas. Rombongan. Oh, gadis kembar, guys. Kembar, guys. Enggak. Kembar. Tuh, Masya Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Panas. Iya bala rocer ya nak. Abdi Deten Patema nikahkan ke bapak kahiji pamagat anu jadi panutan abdi jangan Pak Uden kalawan mas kawin ku emas 7 gram dibayar kontan. Abdi ridho nikahkan ke bapak kalian kamu mas kawin anu parantos disebat Yahuden nikahkeun kaula kanggeun ka anak tugas kaula anu ngaranna Titin Fatimah kalayan nganggo mas kawin emas 7 gram dibayar kontan. Tarima abi nih Titin Fatimah bin Bapak Adi 7 gram dibayar kontan. Alhamdulillah sah. Hamdan wa imin hamdan yakin ya Rabbana lakal hamd yang bagi Allahumma alifu Muhammad. 1 2 3 tahan. Masih tahan Mas. 1 2 3. Ayo kita sana. Ditampi heula. Mamahna Tras Salim. Salim. Tahan. Tras ya. Cipika. Kiri kanan. Oke. Sip. Berpelukan. Kalian widi Gusti Maha Suci malam kuning janji jaga pikir. Mangga kepasangan pengantin galak rumapah naketan kana pangkuan ibu rama. Buaan kalian alam ketukan anu jauh narawa. Pek patepungkeun panetep anjeun yang panetep induk. Bayangkan kedua hidup yang dina setegas ketih mengerempet sejak napas rubadami dina anjeun. Pek rasakeun ku hidup rantungan jantung rengah rantung rasa. Rek mangga ujang nyai kasar gulis geranya luhur kalhunan induk. Sampai hidup duaan barang pentak kanu jadi induk. Pek kalian dimimitian ku karate gemamana uningakeun kanu janten ibu kieu uningan. Mama dina dengan iya kalian syariatna
dilaksani kandang wargi anu hadir di dunia hakikatnya disaksini ku Allah subhanahu wa ta'ala langkung tipayun abis sejak nganturkan rebunuhun laksana ketika bingenahan karena kasayan parantos dipabarinkan ka abi jelas kehutangan ku mama tikawit abi dikandung nu ilahirna salami 8 sasi tantos kapayan anu langkung-langkung siang kalawan nungi mamah teu boleh semunjul di kagrobol wijati tumpak ka Gusti Allah radana palai dipaparinan putra putri anu sampurna salamet walayu samurka kasawang abi tegesah mandi nalika baningan sunggah bulan kasahan patuangan nyelekit bagi harika celekit tina parindikan celotot tina bobokong rame ke betah cicing harita basa wangi mamah murung nyalira sakawitna moal ngaperkeun bararea sugan jeung sugan kanyeri dina patuangan bakal ngurangan nangis-nangis ngurangan nyeri anu aya dina waktu mamah ngalahirkeun abi mamah bajuang titip hiru tangta mamah engap mamah kesang mamah cai socak mamah getih mamah hirup cuk masahan umi pikeun nyelametkeun jeung anak hawalahir dina wanci moal digar dina mangsa kiwari wancur tur mangsa bapa gimana harwaka balaka kahidap ruang sebenarnya guru hur pasir ka asih segera kanya bapak hidup teh menang langkah kedah kulisan jarang kabaran ku carita nanging sarajan kitu ngah huyunan kanya bapak kahidup teh tinas langkung-langkung kanya sabab segala rupa anu diusahakeun ku bapak belaan ngaduan dan hilap disruk-sruk didungkung belaan pohok kata mahwadi tua ceritan eta malaan menjadi anak melakai irisati terus segala cacawisan hidup tayak disani eta yang kita menjadi anak kecuali Neng ini teh yang menikah teh siapa namanya? Masya Allah, ini teh di kampung apa namanya? Lebak Jaya ya. Oke, Neng minta doanya Neng buat pengantin semoga apa nih? Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Bersama Neng siapa namanya ini? Melani ya. Masya Allah, udah menikah belum? Cantik banget dan gemoy ini. Masya Allah. Semoga cepat dapat jodoh ya Neng ya. Terima kasih atas waktunya. Dadah dulu Neng, dadah dulu ya. Terima kasih. Dah. Mana undangan teh? Sebentar atuh sebentar. Doa dulu buat pengantin. Semoga apa? Sama wajah ya. Ya.
ku karisi inggis pasang bukan deui indah kebek ku kabunga geus raget ku akad nikah ilang rimpan jeung karisi laksana ayeuna laki rabi nu binga nu pangantengan kembang mustika geus migeus kapi banda nu binga Mohon sabar, Bu. Cara saweng, hello. Ah. Lanjut acara sawer panganten dulu ya. Halo A, teh. Semoga samawa A. Ya, lancar ya. Aduh. Waalaikumsalam. Sakacana sing kuring muka tutunggusan anu mangulti saudara budaya Sunda langkung ti payung sing kuring dapat sembar simpunkeun bau bilih janggal basana kalahkeun kana manah para sadarek sadaya atanapi kirang pantes rehna sing kuring mah sanes samoga urang kawitan. Ibu ngiringan di foto teh. Dagu sampasuna ka Gusti Nu Maha Suci Nu nyipta urang bade mayunakeun hadirin seni Sunda sawer kadua pirak lali kudunya kasasama suci tidak nudi lamri hari ngandung pangeling kali nudi payun sadayana sing sami Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang kayuan geus asen nurena dengan mugia kasalan mata artikan alis sayana lebatkan kana manana manawi aya gunana nu dipamri mangpatna lahir batin alis masih prihatin aya nu ngepin kacaroge masih tigin alis kumawa karaka ulah bahula bisiraka menang bahla kudu bisa silih bela kacaroge ngan ulah pasir bae mani oge bagagawe Aberapi unggal poe moal gema bisi tegenah kuraka prakoe wakca balaka lamun raka goreng sangka bulu bawa suka
Suka-suka ti ayeuna dalis atas laksana datang jodohna nu hiji salah nina silih Mika memet sareng bojong laksana Asep ngajodoh tapi lamun ngabobodo bojo moal Mika sono mun sono Asep ka istri sing pagel seperti patri sampur gaul sareng santri kalayang hati nu suci pasti bersih teraya nu dipamri kabojo toyasi sagala sareng pamilih pilih ku Asep ayana nyapek tanya ku hatena nu goreng jeung nu hadena jika rasa ku dirina amaha detang tu genah laki rabi tu manina tapi lamun loba salah jaga baris nyorang susah lamun tengah robah nu ngajak ngarah ngarina nafsu nu mawa saraka pek atuh pake ibadah mun ibadah anu tangtu pek dikeun kanu pihatu mikeun atau ragu-ragu bilih istri janten Bandung lamun istri terus pundung pangmeserkeun gelang kalung serba sae dianggena saban poe nu kantun pelesir wae Kalbak jaya mantan tapi pisan saur abi mah kata kalbak jaya mantan tebihnya tebih pisan kemarin
Asan. Kamari. Bos. Ayo jaya bidoi. Nanti masih kena rame. Besok kene. Cieta loba duit sempilan ya. Loba duit sempilan. Ridho, beda-beda jam coklat cok.